Belakangan ieu virus corona teh parantos nyerang ribuan jalma di sababaraha negara sareng. Nyarios ratusan kahirupan supados teu katepa ku penyawat tepa ieu. Aya sababaraha cara pikeun anjeun tiasa nyegah pikeun nepakeun virus corona. Infeksi virus corona anu disebut COVID-19 mimiti lumangsung di kota Wuhan, Cina. Sareng ayeuna parantos kapanggih di sababaraha negara, kalebet Indonesia. Sabaraha langkah anu tiasa dilakukan pikeun nyegah infeksi virus corona. Mas, intanmu terkenal. Yang pertama, nyuci leungeun anjeun leres. Nyeusuh leungeun anjeun leres nyaeta cara paling sederhana tapi efektif pikeun nyegah sumberna virus corona. Nyuci leungeun anjeun nganggo cai sareng sabun ngajalankeun salami 20 detik. Pastikeun sadaya bagean leungeun dibasuh tuntas, kalebet tangan antara ramo sareng kuku. Yang kadua nyaeta tetep daya tahan. Sistem kekebalan anu kuat tiasa nyegah segala rupa penyakit. Pikeun ngajaga sareng ningkatkeun daya tahan. Anjeun disarankan pikeun tuang katuangan sehat, sapertos sayuran sareng buah, sareng panganan protein sapertos endog, lauk, sareng daging ramping. Yang katilu nyaeta cicing di bumi. Anjeun kedah ngawates kegiatan anjeun di luar bumi, kecuali jasa kasehatan. Salaku tambahan disarankeun pikeun henteu angkat, balik ka sakola atanapi didatangan tempat umum. Hindarkeun nanggo angkot umum, ngabagi kendaraan atanapi taksi. Hutan, gunung, sawah, lautan. Anu kaopat, misahkeun diri ti jalma sejen atanapi satos sakumaha mungkin. Tinggal di tempat anu khusus misah, ti batur di bumi. Salaku tambahan eta oge disarankeun make kamar mandi anu beda. Teras ulah nanganan piaraan atanapi sato sanes nalika gering. Anu kalima mangrupikeun jasa kasehatan. Sateu acan ngadatangan jasa kasehatan, anjeun tiasa ngahubungi dokter pikeun nangtoskeun naha anjeun ngalaman COVID-19 atanapi henteu. Sakian ti abdi perkawis kumaha antisipasi sareng nyegah virus corona. Langkuang atanapi kirang hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.